Iman heula, akhlak heula. Cek bapa iman heula, cek ibu duanana sebagian aya nu nyebutkeun akhlak heula. Mangga ayeuna urang titenan, Bu, masalah dina keimanan. Masalah dina akidah, masalah dina keimanan. Ketika ningali rujukan ayat Al-Qur'an dina ayat ke-172 dina surah Al-A'raf, ketika Allah Subhanahu wa taala marentahkeun malaikat pikeun niupkeun ruh kana janin ibu urang baheula. Ruh urang samemeh diasupkeun teh, Bu, Pak. Allah nanya heula ka ruh urang. Saur Allah teh ieu alastu birabbikum. Urang teh ngajawab baheula teh dina kandungan ibu urang teh ceuk urang bala syahidna. Pertanyaan teh meureun kieu, nah kuring teh lain pangeran anjeun. Saur Allah. Urang teh ngajawab, kantenan Gusti teh pangeran abdi ceuk urang teh. Maka ketika ningali bayan tafsir eta ayat, muncul hadis di Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tah kalimat fitrah anu aya dina eta hadis lain berarti makna suci bersih. Janten aya makna hakiki, aya makna majazi. Makna hakiki fitrah teh bersih. Ketika bayi lahir, maka eta bayi teh bersih, hartosna teu nyenak dosa. Tapi ketika ningali kana eta hadis, ternyata hadis lain nepikeun kadinya, masih keneh aya terusna. Saur Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka kolotna anu bakal ngajadikeun eta budak teh naha jadi Yahudi, naha jadi Nasrani, naha jadi Majusi. Nah, kan muncul pertanyaan, naha henteu aya kalimat au islamihi. Kunaon ku kolotna teu dijadikeun Islam? Nah, pada hakikatna ketika gubrak murang kalih ke alam dunia, tos nyandak potensi keimanan, tos nyandak potensi keislaman. Dalam artian akidah magis aya. Nah, tinggal orang tua anu ngadidikna kuatan eta akidah, dedelan eta budak ku akhlak. Sabab naon? Ketika ayeuna urang ningali semboyan-semboyan anu sok aya di sakola, pasti antara akhlak jeung iman. Al haya'u minal iman. Era teh sabagean tina iman. Berarti mun aya jalma teu gableg ka era, eueuh kaimananana. An-nadhafatu minal, naon hartosna? Kebersihan adalah sebagian dari amun di imahna bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah eta seusehan, berarti eta teh henteu sadar ayeuna mah. Lamun ayeuna ibu gade WC di bumi, bapak di bumina aya WC, saban WC buka pelenghir teh bau hangseur, berarti WC-na henteu. Lamun WC-na teu bersih, maka setiap hal-hal selalu dikaitkan jeung keimanan. Bahkan aya deui hubbul waton minal, cinta tanah air adalah sebagian dari seueur lamun diberenelkeun. Nah, setiap akhlak kunaon nyambutna jeung keimanan. Pada hakikatna ketika ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia, saur Rasulullah, innama buistu liutammima makarimal. Saur Rasulullah, sanyana kami diutus teh keur pikeun nyampurnakeun akhlak. Punten Bapak Ibu, ketika Siti Aisyah ditaros ku para sahabat, saur para sahabat, ya Aisyah, kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei
Aisyah kumaha atuh akhlakna Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh? Saur Siti Aisyah, khuluquhu Al-Qur'an. Akhlakna Nabi teh nyaeta Al-Qur'an. Maka dugikeun ka aya nyebatkeun bahwa Rasulullah teh Al-Qur'an anu berjalan. Naon margina? Sabab setiap ayat anu aya dina Al-Qur'an diterapkeun ku Rasulullah dina kahidupan sehari-harina. Maka ketika ayeuna urang hayang ngabina akhlak anu dikaitkeun ana jeung kaimanan, iman mah yakin geus aya, tinggal dikuatan deudeuran deui ku akhlak sebagai bukti tina eta kaimanan. Setiap akhlak dina Al-Qur'an ayatna selalu diawali ya ayyuhalladzina amanu he jama-jama nu iman. Anu digero dina eta ayat teh nyaeta jama anu iman, hartosna anu akidah geus aya geus nyangker dina hatena. Lamun ayeuna aya jelema punten sakali deui punten teu aya maksud anu sanes punten. Lamun teh aya jelema punten nya sakali deui punten. Lamun aya jelema anu ngaku iman tapi nyariosna masih keneh tukang ngabohong, apakah perlu ditanyakeun eta kaimananana? Sedangkan saur Rasulullah saur Allah dina Al-Qur'an dina ayat itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hei jalma anu iman, anjeun kudu takwa ka Allah, oge anjeun kudu nyarita anu bener. Lamun anjeun nyaritana bener berarti anjeun kaasup jalma anu iman. Tapi punten ketika jalma sanajan seorang ustad sekalipun, ajengan sekalipun, pejabat sekalipun ngaku iman tapi tukang ngabohong, perlu ditanyakeun keimananana.